Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Kullu nafsin daikatul maut, 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 kullu nafsin daikatul maut. Nun Gusti nu Maha Suci, Pangeran Rabbul Ijati, sadaya anu terjadi nuku abdi katingali. Tiap waktu kali mangsa tentang pakewuhan dunia, tika witiba bencana nepi ka pupus ulama. Eta teh mangrupi ciri anu yakin janten bukti telebet dawuhan Nabi sareng mangsa nu terjadi. Eta teh mangrupi ciri anu yakin janten bukti telebet dawuhan Nabi sareng mangsa nu terjadi. Di mana minim ulama nu janten pakuning dunia, pasti yakin bakal tiba kahancuran jeung binasa. Sabab mautna ulama eta mangrupi bencana, bencana anu pohara batan tsunami menerpa. Mautul alim mautul alam, kitu cek syariat Islam. Lir cahaya mulai padam, poek mangkleng alam kelam. Sebab nu ngaranna ulama pawaris para anbiya jeung pakuning alam dunia anu masih bercahaya.
mun ulama teh parupus kabar jagatos arabus ulama nu bersih tulus tutur sapa lembut halus ulama nu ul amilin sanes anu resep ulin ngahiji sareng pamimpin tapi nanu hakul yakin ku Gusti teh dicandakan nyatana teh dimautan eta teh tandaning zaman dongkap mangsa karusakan ruksak akhlak jeung akidah ngarasa paling garaga kana syariat gagabah sombong jeung males ibadah tinggal ngantos hiji waktu hiji mangsa anu tangtu ombak tabur gunung bitu bencana tiap penjuru nyatana dongkap kiamat kaancuran ieu jagat pola manusia hianat nunggeus teu daek taroat nu kituna para dulur yuk urang pada tafakur sameme alam teh hancur urusan awak sakujur ayo urang lalaunan bebenah dina kasaean ibadah terus dilakonan tapi tong nyimpang aturan tina dosa jeung maksiat bersihkeun akhlak tabiat ka Gusti urang yuk tobat mek bagjag dunya akhirat ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana mammadha ya wasi'al karamin ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana mammadha ya wasi'al karamin nun Gusti nu maha suci Pangeran Robul Ijati
sadaya anu terjadi nuku abdi katingali. Tiap waktu kali mangsa tentang pakewuhan dunia, tika witi babencana nepi ka pupus ulama. Eta teh mangrupi ciri anu yakin janten bukti telebet dawuhan Nabi sareng mangsa nu terjadi. Kullu nafsin daikatul maut, kullu nafsin daikatul maut, kullu nafsin daikatul maut, kullu nafsin daikatul maut. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.